Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Fathul Aqfal kalawan nyuhunkeun pitulung ka Zat anu kagungan jenengan Gusti Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageung itu Allah di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit itu Allah di akhirat wungkul. Alhamdu ari sadayana jinis puji anu opat lillahi eta tetep milik Gusti Allah. Allazi anu anzala anu parantos ngalungsurkeun itu lazi Al-Qur'ana kana Al-Qur'an ala abdihi ka hambana itu lazi tangzilan kalawan nurunkeun anu sanyana. Waqala sareng parantos ngadawuh itu lazi lahu ka itu abdihi fihi dina Al-Qur'an warattilil Qur'ana tartila kana ayat warattilil Qur'ana tartila. Warattil sareng kudu nartilkeun anjeun Al-Qur'ana kana Al-Qur'an tartila kalawan nartilkeun anu sanyana. Wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan tegasna mah rahmat sareng kasalamatan ti Gusti Allah ala sayidina eta muga tetep ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad al-munazzali anu parantos diturunkeun alaihi ka itu Kangjeng Nabi Muhammad naon nun wal qalami wa ma yasturun. Ayat nun wal qalami wa ma yasturun. Nun ari Gusti Allah teh eta anu uninga kana maknana nun. Wal qalami demi kolam. Wa ma sareng perkara yasturuna anu geus narulis itu jalma-jalma. Allazi anu nawanats anu parantos nyirian lahu ka Kangjeng Nabi naon al-ghazalatu mencek atawa kijang bisautin kalawan sora rahimin anu lembut itu saut sami'a anu geus nguping hu kana itu saut saha al-hadiruna anu haladir kabeh wa ala alihi sareng sholawat salam teh muga tetep ka keluargina Kangjeng Nabi wa ashabihi sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi al-mumtadina anu narima pitulung kabeh minhu ti Gusti Allah bituh fatil imdadi
kalawan paparin anu langgeng. Wa ala atsbaihi sareng ka anu turut ka Kangjeng Nabi. Alladzina tegesna jalma-jalma qasaru anu ngawungkulkeun itu alladzina himamihim kana cita-citana atawa tujuanana itu alladzina ala atbaihi kana nuturkeunana Kangjeng Nabi papazu tah ngahasilkeun itu alladzina bikulil muradi kana sakabeh pamaksudanana sholatan kalawan rahmat wasalaman sareng kasalamatan daimaini anu langgeng itu sholat sareng salam itu rahmat sareng salam mutalazimaini anu tetep itu sholat sareng salam ila yaumit tanadi nepi ka poe kiamah.